sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala ala al-ibad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-mukarramun, para alim ulama, majlisul asatidzah wal ustadzat, wabil khusus pengarsa ketua DKM Mushola At-Thariqul Huda, aparatur pemerintahan anu kusim geuring dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh sadaya hormatan simkuring, oge mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina wangi ieu urang sadaya tiasa kempel ngariung silaturahim dina raraga memperingati Isra wal Mi'raj junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kempelna urang dina wengi ieu sing ngajantankeun wasilah lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang sadaya Bapak Ibu panjang yuswa, sehat wal afiat, diluaskeun rezekina, kulawargina sakinah mawaddah warahmah, pala putra mantu putu urang sadaya soleh tur solihah. Mudah-mudahan urang kalabat golongan jalmi-jalmi anu istiqomah. Bapak Ibu sateu acan kana pembahasan urang sami-sami ngadoakeun wargi urang sadaya anu enggal keneh ngantunkeun urang sadaya. Khususna di antawisna Bapak Haji Hasan Karom, oge almarhum Bapak anu biasa azan di Masjid At-Thariqul Huda wastana Bapak
Bapak Hasan Karom. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna ditampi iman Islamna. Dicaangkeun di alam barzahna. Oge dihapunten sagala rupi dosa-dosana. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Oge anu kadua kanggo almarhumah Ibu Haji Aan binti Bapak Endang Atmaja. Urang doakeun kurang sadaya almarhumah mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Dicaangkeun dalam barzahna, dihapunten sagala rupi kahilapanana. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, naon anu janten latar belakang Kanjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun? Satu acan Rasulullah diisrokeun sareng dimi'rajkeun, anjeunna diuji ku Allah ku mangrupi-rupi ujian. Di antawisna istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra ngantunkeun. Mangkaning Siti Khadijah teh sanes ngan saukur istri Rasul tapi anjeunna ngadukung kana perjuangan dakwah Rasul. Terutama tina sisi finansial. Anu kadua masih dina taun anu sami, paman tercinta Abu Thalib ngantunkeun oge. Sanos Abu Thalib teh acan lebat Islam tapi Abu Thalib ngadukung, ngajagi, ngamankeun kana perjuangan dakwah Rasul. Dua jalmi anu dipika cinta ku Rasulullah ngantunkeun dina taun anu sami. Kumargi kitu dina sejarah Islam disebat Amul Huzni, tahun anu pinuh ku kasedihan. Teras Rasulullah hijrah ka Thaif. Begitu hijrah ke Thaif sanes ditampi ku panampian anu sae, malihan Rasulullah diusir, dibaledogan ku kotoran onta ku batu. Rasul uih deui ka kota Mekah. Begitu ka kota Mekah, pembesar kafir Quraisy Mekah semakin berani ngaintimidasi neken ka Rasulullah. Bapak Ibu, tangtos Rasulullah sebagai manusia biasa anjeunna ngaros sedih. Mayunan situasi kondisi sapertos kitu. Di tengah-tengah kesedihan eta Allah maparin motivasi ka Rasulullah. Eta terungkap dina Al-Qur'an surah An-Nahl surah ke-16 bagian akhir sateuacan surah Al-Isra. Di mana Allah nguningakeun ka Rasulullah, wasbir jeung sabar anjeun Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, jeung teu aya nu tiasa maparin kasabaran ka anjeun kajabi Allah. Wala tahzan alaihim, jeung anjeun ulah ngarasa sedih ku mautna Khadijah, ku mautna Abu Thalib. Wala taku fi daiqi mimma yamkurun, jeung anjeun ulah ngarasa sempit hate ku tipu daya kaum Thaif atanapi kaum kafir Quraisy. Innallaha ma'al ladzina taqau, saestuna Allah bakal nyarengan jalmi-jalmi anu takwa, walladzina hum muhsinun, sareng jalmi-jalmi anu midamel kasayan. Lungsur we surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bapak Ibu, ieu upami dinten teori ulumul Quran disebut teori munasabatul ayah. Hartosna aya korelasi, aya hubungan antawis ayat sateuacana sareng ayat salajengna. Janten disebut tafsir ayah bil ayah. Tak ieu numutkeun Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, mantan rektor Al-Azhar University, dina tafsir Asy-Sya'rawi anu ngajantenkeun latar belakang kunaon Kanjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun. Jadi anjeunna
diuji heula ku Allah ku mangrupi-rupi ujian, istri nangantunkeun, pamana ngantunkeun, diusir ku kaum Thaif, diintimidasi ku kafir Quraisy. Seolah-olah dirinya Allah nguningakeun Muhammad, sanajan bojog hidup maut, sanajan paman hidup ngantunkeun, sanajan kaum Thaif ngusir ka hidup, pembesar kafir Quraisy nekeun ka hidup, anjeun ulah ngarasa sedih, ulah ngarasa sempit hate. Saur Allah, kami pasti bakal nyarengan anjeun. Lungsur surat Al-Isra. Akhirna Rasulullah diisrokeun Isra Mi'rajkeun ku Allah, eta teh buktos selitas seliah pikeun ngahibur Kanjeng Nabi. Matak di antawis fungsi Isra wal Mi'raj kanggo Rasulullah mah litas seliah pikeun ngahibur. Naon hikmahna kanggo urang Bapak Ibu? Ayeuna teh tos sataun corona teh Pak. Ujian-ujian tangdos berdampak karena berbagai hal, karena ekonomi, karena pendidikan, kehidupan sosial ku corona ieu. Tos sataun langkung urang mayunan ujian-ujian eta. Ditambih musibah-musibah katinggal ka kuping ku urang sadaya, longsor di Sumedang, banjir di Banjarmasin, dugi ka Bekasi, Karawang, teu acan deui aya pesawat anu jatuh, seueur lah musibah dirinya. Bapak Ibu, kalebet tiasa janten urang oge dina situasi kondisi ayeuna diuji ku Allah, tiasa janten dina ekonomi. Da diuji ku Allah, ku rasa sieun teh, lapar teh, kirang harta, diuji ku panyawat, aya nu ngantunkeun. Termasuk diuji rupina usaha gagal, panen gagal. Bapak Ibu, tapi saur Allah tadi sabar. Ulah sedih. Ulah ngarasa galau. Salami urang takwa ka Allah, ngalaksanakeun parentah Allah, ngantunkeun larangan Allah, salami urang mindamel kasayan, Allah bakal nyarengan urang sing yakin. Janten hartosna kanggo urang mayunan situasi kieu tetep urang sing istiqomah. Upami dina saat urang diapungkeun ka luhur masih tetep dipaparin rezeki, kedah janten syukur ulah takabur. Bilih dina saat urang nuju dibebeutkeun ku Allah dina usaha, dina rumah tanggi, sabar ulah aral. Dipiwarang ku Allah ngalaksanakeun aturan-aturanna, taat ulah maksiat. Termasuk upami urang tijalikeun ngalakukeun dosa, gancang-gancang tobat, ulah teras-terasan ngalakukeun dosa. Insya Allah, Allah bakal nyerengan urang, Allah bakal saserangan-sareng urang. Tajanten Bapak Ibu, wargi sadayana jamaah mushola Thoriqul Huda kedah tetap semangat. Jadi upami ditaros ece kumaha damang, alhamdulillah. Ulah ieu mah ceuk kumaha lieur. Kang kumaha Kang rodet lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi jalmi nasuk ngabebani diri nama Pak. Kata Sayyidina Abu Bakar ngajarkeun ka urang hiji saatnya anak onta dituntun eta onta. Ditaros ku sahabat, ya Abu Bakrin limadza la tarkab ibilak? Kenapa kau tidak menaiki unta itu? Aku malu kepada Allah, aku malu dengan unta ini. Kenapa unta ini belum lunas? Bilih orang Curug Candu ngagaduhan X-Max, N-Max, Vario, Beat, lamun kira-kira can lunas ulah ka dipake, tuntun ini. Maksudna Bapak Ibu, di antawis imun anu janten orang bahagia teh hindari hutang. Upami tiasa mah tong gaduh samatan. Ari kamari kumaha? Nu atos-atos mah atos lah. Ngan ketos lunas ulah dikawitan deui. Kalebet ibu-ibu arisan tong loba teuing. Lieur eta teh, arisan salapan, Pak. Arisan RT, arisan RW, arisan PKK, arisan pengajian, arisan nganterkeun budak, nganterkeun incu, arisan alumni SMA, alumni umroh, arisan keluarga. Tiap mayar we bebeja, Bapak arisan ari pas menang jarempe. Ya, tak eta Pak. Janten teu kedah ngeluh.
Da sadayana ayeuna ibu-ibu teu kedah ngeluh, bapak-bapak teu kedah ngeluh. Ya aneh kadang-kadang ngeluh na teh ka ustad kumaha nya kunaon. Nya ayeuna pun anak nu agung ka perguruan tinggi, nu kadua ka SMA, nu katilu ka SMP, nu kaopat ka SD, anu bungsu ka TK. Jabasa kedeung deui nu ngora rek ngalahirkeun. Jaba kudu disesar, ustad kumaha nya biayana teuing atuh. Ibu-ibu ustad kumaha nya abi boga salagi meni kesel teh geus tara ka masjid, tara salat, tara ngaji. Pagaweana teh ulin we jeung udud. Sare we amek-amekan mere duit tara ieu dahar beuki. Paling salsim goreng ibu sabar. Ya, sabar da Siti Asiyah oge tiasa lebat ka surga teh kumargi sabar mayunan Firaun. Janten upami ibu gaduh saroge sapertos kitu, sabar anggap we keur ngurus Firaun. Bapak Ibu, tadi tengah-tengah kesedihan eta orang sing yakin tetap Kanjeng Nabi lungsur surat Al-Isra ayat 1 subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dina surah Al-Isra ayat 1 diawali ku kalimat tasbih subhana, hartosna maha suci Allah. Numutkeun para ahli tafsir di andawisna Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi, upami di awal ayat kalimat tasbih eta teh nandakeun bakal terjadi peristiwa anu luar biasa. Kumargi gitu Isra wal Mi'raj disebatna ge mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Naon margina disebat mukjizat? Kumargi pelaku utamina Allah Subhanahu wa taala. Janten upami Allah tos janten pelaku utami, kajantenan langkung ti kitu oge gampileun kanggo Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi maka jadilah. Nabi Ibrahim alaihissalam anyana diduru ku Raja Namrud. Padahal orang terang di mana-mana ge seuneu panas. Tapi subhanallah begitu Nabi Ibrahim diduruk anyana teu ngaros panas. Punten sanes Nabi Ibrahim anu sakti, sanes Nabi Ibrahim anu anti api, tapi Allah anu parantos ngajantenkeun eta seuneu anu tadina panas janten tiis saur Allah, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam nalika diberi ku Firaun jeung bala tentarana mangkana dipayuneun lautan membentang. Begitu dilemparkeun tongkatna laut terbelah dua. Nabi Musa sareng pengikutna salamat Firaun jeung bala tentarana dilelepkeun sanes tongkatna anu sakti, tapi Allah yang sudah membelah laut itu menjadi dua. Nabi Isa alaihi salam anjeunna tiasa ngahirupkeun utos maot, ngadamangkeun anu lolong, ngadamangkeun panyawat kusta, sanes Nabi Isa anu sakti, tapi Allah anu parantos maparin mukjizat ka Kanjeng Nabi Isa, kalebet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika anjeunna Isra wal Mi'raj anjeunna henteu mapah nyalira, henteu ngapung nyalira, tapi Allah yang sudah memperjalankannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kumargi gitu di dia pendekatanna kana pendekatan iman. Sebab lamun urang pendekatan dengan saukur ku akal moal ka hartos, waktu sarita teu acan aya pesawat, teu acan aya pesawat Z. Bapak Ibu, waktu sarita mung onta hungkul perjalanan ti Mekah ka Palestina tiasa 60 dinten. Tetapi ayeuna ku kondisi ayeuna tos aya pesawat teu tiasa ti Mekah langsung naik pesawat, kedah kanu beus heula ka Jeddah. Ti Jeddah nembe naik pesawat eta ge henteu langsung ke Palestina tapi ka Yordan, ka Amman. Eta teh ti Mekah ka Jeddah 2 jam, ti Jeddah ka Amman ayeuna kirang langkung 2 jam oge naik pesawat. Ti kota Amman kedah ngalangkungan perbatasan Yordan Israel. Didinya kirang langkung 1 jam naik bus. Tidinya gentos bus kumargi di perbatasan eta tos benten negara. Di Pariosola dirinya di imigrasi Israel. Naik bus deui ke Palestina. Kirang langkung dinten ayeuna genep 27 jam eta dinten ayeuna tos aya pesawat. Tapi kapungkur Rasulullah tiasa ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj eta dalam semalam tiasa uhi bahkan ka Sidratul Muntaha.
Naon ieu biasa terjadi sabab ieu kekuasaan Allah. Tah kumargi kitu Bapak Ibu diawali ku kalimat tasbih, subhana maha suci Allah. Ari tasbih bimana ta'zim ngagungkeun Allah, tasbih bimana tahmid muji Allah, tasbih bimana tanzih memahasucikan Allah. Jantan Bapak Ibu dina surah An-Nasr oge Allah nguniakeun idza jaa nasrullahi wal fath. Idza di mana jaa datang nasrullah pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan dan kesuksesan. Redaksi ayatna nasrullah heula neme fathun. Pertolongan Allah lah neme kemenangan neme kesuksesan. Hartosna upami aya pertolongan Allah orang moal tiasa menang moal tiasa sukses. Kalebet acara orang dina wengi ieu kerja keras, kerja cerdas, kerja nu tuntas, kerja yang berkualitas, kerja ikhlas panitia DKM sadayana. Tapi upami aya pertolongan Allah mustahil orang tiasa kembal wengi ayeuna. Bangsa Indonesia tiasa merdeka memang ia mangrupikeun perjuangan para ulama, pengorbanan para pahlawan, tetesan darah para syuhada. Tapi upami aya pertolongan Allah moal mungkin merdeka. Matak dina pembukaan undang-undang dasar sebat atas berkat rahmat Allah. Berarti orang dina wengi ieu teh salesna mah Bapak Ibu bade ngagungkeun Allah, bade memuji Allah, memasucikan Allah. Supados naon minimal engke uih ngaos urang teu ngagungkeun diri sorangan, henteu muji olangan, teu nganggap diri urang suci. Matak di mana urang kenging kemenangan, kenging kasuksesan, kenging kabagyan, teu kenging sombong, teu kenging takabur, teu kenging nepuk dada, tapi sor Allah pasabbih. Maka bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu dan mohon ampunlah kepadanya. Sagala rupi anu ku Allah dititipkeun ka urang ayeuna, boh yuswa, ilmu, harta, termasuk anggota badan urang nu sampurna ieu, sadayana kedah janten sarana pikeun ngagungkeun Allah, muji Allah, memahsucikeun Allah, ulah sampai ka ngagungkeun diri sorangan. Ibu katitipan harta ku Allah, agungkeun Allah ku harta nu aya di genggaman ibu. Carana keluarkeun zakat, infak, sedekah, santuni murang kali yatim, nyaah ka fakir miskin. Lain ngagungkeun olangan. Tuluy we ti tadi teh aja meni asa harudangnya gitu. Dah yang nembongkeun geulang. Tiap ditanya aja nah tara ngaji da kamaring maturan si Akang ka Australia. Jangan hati ngaji deui da si papi menihang di baturan aya meeting di Singapura. Jadi kade Bapak Ibu. Ya. Teu sakedik jalmi ayeuna dititipan ku Allah dari sombong jadi takabur. Kedahna teh sagapi kamu ngagungkeun Allah urang di pasian yuswa ayeuna gunakeun waktu teh pikeun ngagungkeun Allah. Tingawitan gugah bobo di kabogoh teh seur ibadah malihan Kanjeng Nabi maparin petunjuk. Gunakan waktumu sepertiga untuk beribadah, sepertiga mencari nafkah, sepertiga istirahat anu masih dinas. Upami tos pensiun berarti 2/3 ibadah, 1/3 istirahat. Ulah ya mati isuk-isuk sampai ka isuk jedur, sampai ka barang jedar, sampai ka sore jeder, sampai ka peuting jedir, ngusup, pengusup. Tenan naon nguseup tenan naon, tapi upami waktuna salat mah salat, mun hujan balik. Eta di leuwih panjang punten aya wargi urang nu rada kaganggu jiwana teu damang. Begitu hujan mah bapak ngiuhan. Kusing kuring ditoros Kang nah beut ngiuhan sieun gering. Aya nu gelo sieun gering Pak. Tapi di urang eta sakitu hujan gede eta nu keur nguseup kieu we tuluy. Dipikir-pikir leuwih tinu gelo eta teh. Ibu-ibu di bumi ulah nonton ae. Gunakan waktu teh sapertos ayeuna tos salat isya ayeuna teh naon da ngaos. Upami hari-hari biasa teh ngaos tos salat isya teh ibu cepat tidur supaya cepat bangun. Ulah lalajo wae. Da si Andin mah wakam main da tipes mata leungit kamari. Bapak Ibu ecek aing mah urang katitipan ilmu gunakeun ilmu ya
ilmu agama, ilmu umum, ilmu sanes kanggo kamaslahatan pikeun ngajarkeun. Eta. Urang dititipan harta gunakeun harta, termasuk ngatubuh talisan teh kanggo zikir, saca kanggo maca Quran, cepil ngupingkeun ngaos sampean ka masjid. Tah Bapak Ibu. Eta. Jadi sanes ngagungkeun olangan, muji olangan eta mana tasbih. Eta Isra wal Mi'raj oge di dieu menunjukkan kekuasaan Allah. Tah Bapak Ibu, saha anu diisrakeun dimirajkeun teh subhanalladzi asra bi amdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdun upami urang ninggal dina kamus besar bahasa Arab di dinya dihartoskeun abdun teh ruhan wa jasadan. Janten Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj teh sanes halu, sanes ngimpen, sanes ngalamun, tapi aslina faktual. Jadi bukan rekayasa. Nah, hatu betiasa kitu damal mungkin tah kembalikan tadi teh sabab pelaku utamina Allah. Karena Allah yang sudah memperjalankan beliau, karena Allah yang sudah menerbangkan beliau. Iraha eta teh lailan dina hiji wengi. Jumhur ulama nguningakeun eta teh wengi 27 Rajab. Terlepas wengi naon nu penting wengi teh waktosna paling efektif pikeun taqarrub ka Allah. Anu disibat wengi numutkeun tari waktu upami azan maghrib tos dikumandangkeun, upami matahari sudah terbenam itu sudah masuk waktu malam. Matak pergantian tanggal Islam ngawitana teh tos maghrib. Taina teh tos lebat kaping 23 Rajab. Upami tadi masa azan maghrib 22 Rajab kene. Upami tanggal Masehi kan pukul 00 jam 12 wengi pergantian waktuna dintenna upami tanggal Islam di dinya maghrib eta teh. Dan eta tos lebat kaping 23. Bapak Ibu. Eta teh waktu wengi teh pikeun taqarrub ka Allah. Matak begitu adzan maghrib dikumandangkeun paruman TV, paruman kompor, paruman HP. Salat maghrib ngaos di dia alhamdulillah di Atorikul Huda. Kalau ustaz dibimbing gerakan maghrib mengaji. Sanes murang kali hungkul, Ibu Ramana ge tos maghrib teh ngaos. Sanes kanten upami ngaosna sasarengan silih Bandungan. Sok mamah ngaos ku bapak di Bandungan, ibu ngaos a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saur bapak teh mamah tong panjang teuing. Eta mah sanes mad wajib mutasil tapi mad tabi'i upami liren mad adid li sukun. Ibu tinggal witan nikah dugi kata dia wengi kantos teu dilereskeun tajwid ku caroge. Terus naon wae di imah atuh. Atuh da usah bapak lagi teh bisaeun tah eta. Upami bapak teh tiasa ibu nu ngajarkeun indah eta teh bahasa serangan. Sanes kanten ke gugah wengi tahajud. Aduh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Jeung tina sabagian peuting maka tahajud anjeun eta teh sebagai ibadah tambahan pikeun anjeun pasti Allah bakal nempatkeun anjeun dina tempat anu terpuji. Komo situasi kondisi ayeuna gugah tabuh dua tabuh tilu teh taqarrub ka Allah. Bapak Ibu, ieu teh saatul ijabah, saat doa diijabah. Urang rindu ayeuna ditutup sementari hoyong ka maqamul ijabah ka tempat ijabah doa ka multazam. Karaudhoh ayeuna aya saatul ijabah urang manfaatkeun di antawisna waktu tahajud antara adzan sareng qomat setiap ba'da salat nalika hujan lungsur eta teh saatul ijabah ngadoakeun urang ngadoa malihan Allah nguningkan dina hadis qudsi tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia terutama sepertiga malam akhir maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah yang minta kepadaku akan aku beri dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu, janten memang luar biasa tahajud di dinya. Gunakeun waktu semalam pikeun taqarrub ka Allah. Ti mana ka mana cenah Kanjeng Nabi diisrokeun sareng mirajkeun teh minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Masjidil Haram mulai di Mekah ke Masjidil Aqsa mulai di Palestina terus ke Sidratul Muntaha. Alladzi barokna haulahu yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Janten Bapak Ibu upami urang hirup hoyong barokah di antawisna urang kedah cinta ka masjid. Merhatoskeun masjid.
Iya kalebet kategori musola tapi tetap intina substansina sami. Ya. Nu gaduh harta ku hartana, nu gaduh ilmu ku ilmuna, nu gaduh tanagi ku tanagina. Pokoknya mah potensi apapun yang kita miliki perhatikan masjid. Barang siapa yang memperhatikan masjid maka Allah akan memperhatikan kehidupannya. Tenang. Sebab masjid teh ismul makan tina sajadah yasjudu. Sujud berarti kata tempat, masjid teh tempat sujud. Ari sujud ayana dina salat. Matak diantawis oleh-oleh nu paling utami tina Isra wal Mi'raj, Rasulullah teh kenging parentah langsung ti Allah salat anu 5 waktos. Tah Bapak Ibu upami kalimat subhana tadi nekenkeun supaya tauhid urang langkung mantap. Keyakinan orang kedah langkung mantap ieu kekuasaan Allah. Sehebat apapun COVID-19, corona, tapi orang sing yakin. Bapak Ibu, yakin orang Allah Subhanahu wa taala bakal nyerangan orang salmi orang takwa ka Allah. Ari masjid isyarat orang kedah hobi ka masjid, ari na masjid naon di antawisna orang salat berjamaah, orang ngaos. Katinggal di dinya. Atak Bapak Ibu yuk sing istiqomah orang. Ulah sampai ka kedul ka masjid. Ulah sampai ka janten teu wawuh ka masjid. Ulah sampai ka alim salat di masjid rugi. Komo situasi kondisi ayeuna popeueun urang secara duniawi Pak. Seueur karugelannya. Cik atuh uhrawi mah ulah. Keur mah eukeur usaha hese duit teu boga tara ka masjid riweuh. Eta. Ya, ibu-ibu ulah dugi ka urang ngantunkeun ayeuna masjid. Yuk orang cintai masjid Bapak Ibu. Matak salat. Tah bapak-bapak ibu-ibu. Di dia luar biasa hebatna Allah marentahkeun salat langsung ka Kanjeng Nabi. Numutkeun sejarah di dinya tadina kantos sempet 50 waktu. Hasil dialog sareng Kanjeng Nabi Musa moal kuateun cenah. Kaciptanya lamun 50 waktu. Cacak-cacak 5 waktu eta urang asa teu karaos da geus lohar deui geus asar deui geus magrib komo 50 waktu. Cacak-cacak 5 waktu ge loba nu kaget ngadenge azan teh. Allahu akbar. Geus asar deui ieu teh. Asa cikene lohor. Nyanya da salat lohorna 2:30 atuh. Janten isyarat tak memperingati Isra wal Mi'raj hakikat nama orang teh di samping rek memperkuat akidah nu kadeu memperkuat salat. Sabab punten Bapak Ibu dina surat Maryam ayat 58 Allah nyindir ka urang sadaya. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka bakal datang hiji generasi anu ngaganti generasi samemehna nyaeta generasi-generasi anu adha'us shalah. Numutkeun Ibnu Abbas dina tafsirna adu salat sanes ngantunkeun salat. Anu ngantunkeun salat, anu tara salat mah jelas. Man taraka shalah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia sudah kafir. Ari ieu mah adu shalah. Naon adu shalah teh nganggap enteng kana salat. Saha anu disebat nganggap enteng kana salat teh? Di antawisna numutkeun Imam Az-Zahabi dina kitab Al-Kabair nu kahiji takhirul waqti sok ngahirkeun waktu salat. Nu kadua tarkul jamaah sok ninggalkeun salat berjamaah. Nu katilu salat nahan teu tumaninah. Nu kaopat salat nahan teu nyegah perbuatan keji jeung mungkar. Berarti ditekankan upami urang memperingati salat Mi'raj teh bade ngemutan ieu supaya salat ulang berkualitas. Sebab bahasa nage sanes laksanakan salat tapi aqimus shalah tegakkeun salat. Matak sar Kanjeng Nabi as-salatu imaduddin salat tiang agama faman aqamaha faqad aqamadin maka barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama wa man tarakaha faqad hadamaddin dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia menghancurkan agama. Darudak kasep kade ulah sampai ka ninggalkeun salat. Ulu we mabar. Eta teh sok harese lamun geus mabar. Naon sih ngomong sorangan. Surian sorangan.
Eta. Bujang-bujang barangkali sepuh ge pak kirang-kirang upami nuju di damel nuju naon. Ya. Mata kayu orang perkuat ku cara kumaha nu kahiji yuk orang berupaya as-salatu ala waqtiha salat tepat dalam pada waktunya. Naon dasarna ieu teh Pak punten saur Kanjeng Nabi awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari setiap hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amali, kalau salatnya beres amal yang lain beres. Wa idza fasadat fasada sairu amali, kalau salatnya rusak amal yang lain rusak. Jadi engke nu bakal diparios ka urang pertama kali teh salat urang beres henteu. Moal wakal ditaros nu sanes. Moal wakal ditaros ibu bumi sabriji tanah sabaraha hektar, kamari kabagian teh tina proyek kereta api cepat. Moal wakal ditaros eta nu puguh mah salat teh nu bakal ditaros mata urang kedah api. Naon di antaranya tadi teh anu kaji yuk as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Hiji saat sahabat naroskan Nabi ayul a'mali ahabu ilallah fil Islam, amal naon anu paling lebih cinta ku Allah dina Islam. Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Idza sallal abdu fi awalil waqti, upami hiji hamba Allah salatna di awal waktu, sa'idat ilas sama, maka salatna bakal naik ke langit, walahu nurun bakal jadi cahaya, hatta tantahiya ila ars duki ke aras, fatastaghfir li sahibiha, maka salat eta bakal panyungkeunkeun ampunan ka Allah pikeun sapikeun pelakuna, fatakul bari ngadoakeun hafizakallahu kama hafidzani, mugi ya Allah ngajagi salila sok kama salila ngajagi kami saur salat. Wa idza shallal abdu fi ghairi waqtiha, tapi lamun hiji ambala salatna ke di luar waktu. Lamun waktu di urang mah meureun kuduna subuh teh jam 4:30 langgung sakedik, ieu mah ngadoan subuh jam 6. Lohor 3:30, asar jam 5:15, maghrib jam 7:10, isya lamun lilir. Barang datang waktu subuh, urang-urang kalakah tunduh, tuh tinggalan salat subuh nu kitu jalma teu puguh. Barang datang waktu lohor, bapak-bapak kalakah tuh tinggalan salat lohor nu kitu jalma sakalor. Barang datang waktu asar, ibu-ibu kalakah ka pasar, tuh tinggalan salat asar nu kitu jalma kasasar. Barang datang waktu maghrib, para wanoja kalah gudag gidig, tuh tinggalan salat maghrib nu kitu anakna jurig. Barang datang waktu isya, para jajaka kalakah ngagaya, tuh tinggalan salat isya nu kitu incuna kuya. Begitu lungsur ayat fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun, maka cilaka pikeun jalma-jalma salat nyaeta anu lalai dina salatna. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas naros ka Nabi naon anu dimaksud sahun di dinya teh, saur Kanjeng Nabi takhirul waqti, sok ngahirkeun waktu salat. Bapak Ibu engke dina poe kiamat wajah urang cahayana benten-benten tergantung salat urang ayeuna. Engke di ditu aya qaumun wujum kan najmi, aya kaum anu raraina wajahna bercahaya siga bentang, eta kaum ditaros ku malaikat, apa yang kau kerjakan sehingga wajahmu bercahaya bagaikan bintang? Eta kaum ngawalar, kunna idza sami'na al-adzan qumna ila al-wudu'i wat taharah wa la nashtagilu bi ghairihi. Kami upami ngupingkeun adzan, kami enggal wudu, taharah jeung ngantunun salagarupa kasibukan. Urang ngupingkeun adzan padahal keur nyo HP, pareuman HP, keur nonton TV, pareuman TV. Urang keur didamel eureun heula eta. Tapi anu hebat kaumun wujuhum kal qamar, wajahnya bercahaya bagaikan bulan. Eta kaum ditaros ke malaikat, apa yang kau kerjakan? Eta kaum ngawalar, kunna natawaddau qablal adzan, kami matas kaduh wudu samemeh adzan dikumandangkeun. Intizarus shalah ba'da shalah, ngantosan salat saatos salat. Tapi nu hebat kaumun wujum kasyamsi, raraina bercahaya bagaikan matahari,
Eta kaum ditaros ke malaikat, apa yang kau kerjakan? Eta kaum ngawaler, qumna fil masjidi qoblal adzan. Kami matos aya di masjid sampai meh adzan dikumandangkeun. Mangga telangkung Bapak Ibu bade hoyong sikumayu berupaya. Ya, terutama iku para sepuh di dieu naon deui sia atuh. Ngantos naon deui. Ya, peperihun keur dinas teh sempat ka masjid. Cik atau ayeuna geus pensiun. Ieu mah keur dinas teh sempat geus pensiun can sempat keneh. Dek jadi naon aki-aki teh. Bapak Ibu. Ya. Nu kadua. Urang berupaya ningkatkeun kualitas salat ku carana berjamaah. Ya, makmurkeun ieu mushola tariqul udaku berjamaah. Aduh. Bapak Ibu, memang tempat nangtoskeun pahala. Upami urang salat berjamaah dari Masjidil Haram sakali tapi nilaina sami sareng 100.000 kali jeung masjid nu sanes. Upami urang salat dari Masjid Nabawi sami sareng 1000 kali. Upami urang salat dari Masjid Al-Aqsa 500 kali. Urang salat di masjid biasa 27 kali. Berjamaahna di bumi 20 derajat. Upami olangan hiji eta ge mun bener Fatihahna. Ya. Kan sok aya kan pupujian ningannya urang berjamaah salat. Lamun nyorangan hiji ge mun bisa Fatihah. Salah sama berjamaah banyak keuntungan. Bapak Ibu. Urang ngalengkahkeun sampean ti bumi ka masjid. Eta tadi etang, salengkah dihapus dosa, salengkah diangkat derajat, salengkah jadi kasihan, uihna oge sami. Selama orang salat berjamaah didoakeun ku malaikat, ya Allah, rahmatilah dia ya Allah karena dia salat berjamaah di masjid. Subhanallah. Sanes kanten Ibu nepan Isya sareng subuh eta teh dua salat anu paling abot pikeun jalma munafik saur Kanjeng Nabi. Seandainya dia tahu ada apa di balik sholat Isya dan subuh berjamaah, pasti dia akan mendatangi masjid sekalipun sambil merangkak. Ternyata sholat Isya berjamaah di masjid fadilahna sami sareng sholat tahajud setengah malam sentuk. Sholat subuh berjamaah di masjid fadilahna sami sareng sholat tahajud semalam sentuk. Rugi upami urang teu berjamaah teh didinya. Matak ibu gugahkeun bapak teh berjamaah subuh teh. Ustad atos eta oge ngan pun lanceuk masuk nembal. Bapak ka masjid atuh bapak berjamaah sok we mamah ti heula bapak mah ditakdirkeun masih tunduh. Ieu atuh jeung mamah salatna sok we mamah ti heula bapak mah ditakdirkeun masih sare. Ibu upami gaduh caroge siga kitu bari teuas hatena. Upami nu teuas hatena cara ngaguhkeun kudu kudu teuas. Naon halu dagorkeun kana sirase eta lamun cek bapak teh mah nyeri cek ibu teh takdir gitu tah. Mata kalau mun enjing subuh ibu gaduh caro ge salatna di bumi wae geus we bere mukena. Make wedak jeung listrik, awak we gede, ngomong we tarik ari pas subuh tiis. Nu katilu kumaha cara ningkatkeun kualitas salat urang teh? Urang tegakkeun salat ku cara tumanina, tenang, sempurna, tertib, entong rurusuhan. Kanjeng Nabi ngemutan, asyadun nasi sarikotan, pang jahat-jahatna jalmi nusok maok teh jahat, ngan pang jahat-jahatna diantara nusok maok, alladzi yasriku min salatihi anu sok maok dina salatna. Kaifa yasriku min salatihi ya Rasulullah? Kumaha maok dina salat ya Rasulullah? La yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala qira'ata fiha. Teu nyampurnakeun rukuna, sujudna jeung babacaanana. Salatna bagaikan elang menyamar ayam. Allahu subhanallah. Kantos di zaman Rasul ya sahabat salat siga kitu saur Kanjeng Nabi lamun seeta salatna siga kitu tuluy maot dina salat siga kitu lain termasuk golongan umat kami. Eta teh nu sok salat. Jadi ulah rurusuhan siga heulang nyamar hayam. Allahu subhanallah. Tak sekadar beli orang Ramadan ke para imam tarawih teu kedah gancang-gancang ting standar lah deu ka mana sih? Siga aya kapungkur imam dengan sampai ka mannya salat tarawih 23 rakaat 7 menit.
Eta mah geus lain ruku nu leungit, sujud leungit jeung rakaat-rakaatna eueuh. Standar saja teu kudu gancang-gancang. Ya. Tapi gaya ada ibu nya didinya tah nya masalahna di urang teh kadang-kadang lamun imam panjang ting teu payu. Tak ibu engke upami bade tarawehan di Atorikul Huda atau saya tarawehan sok nanyakeun imamna saha. Taraweh moal ka Atorikul Huda, sa imamna susah eta lillah. Padahal justru orang gede kada tenang, kada tumanina. Ya. Termasuk bapak ibu punten didinya ruku sujud kada sampurna, babacaan kada sampurna. Ulah sampai karurusuhan. Malihan upami orang nuju salat hoyong kahampangan, hoyong micen, hoyong bobot saur Kanjeng Nabi eta aya dina fikih sunnah Said Sabiq batalkeun salatna ulah ditahan. Eta teh makruh. Upami maksakeun moal salatna bapak ibu teh nuju salat hoyong kahampangan batalkeun ya usara udah kagok. Geus 3 rakaat haramu deui ya udah kelebar. Daripada keur salat kikian sok aduh. Komo imamna nu ngemplat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa imam dah. Bapak ibu nuju tahiyat akhir hoyong bobos. Ya, barudak bobos teh bahasa lemesna hitut. Ya. Kumaha batalkeun salat udah kagok sageun gede salam batalkeun daripada keur tahiyat mubarakatus begitu salam assalamualaikum warahmatullahi pret. Termasuk salat ulah pelaya ciri salat jalma munafik teh wa idza qamu ila salati qamu kusala samemena horea medio gola ngahuleng heula engke keur salatna oge kitu eta keur salat subuh maca kunut heuy aya 18 kali mah upami bapak ibu bade heuy mangga da manusiawi ngan tutup maca kunut lireun heula ulah ieu mah heuy ongko maca kunut hayang tuluy Allahumma hdini fiman hadain wa afini fiman afain Watawalin bimana? Bapak Ibu, nuka opat cara ningkatkan kualitas salat orang, salatna kedah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ulah STMJ, salat terus maksiat jalan. Ongko sok salat tapi kacaroge poporong. Ongko sok salat pamajikan ditampeling wa. Ongko sok salat tapi sok micen runtah make keresek digantungkeun dina pagar susukan. Saha eta tah? Ni manis gantungkeun, we gantungkeun naon eta teh? Ongko sok salat tapi bega hutang tararaik mai. Ongko sok salat tapi pad. Ongko sok salat tapi jud. Ongko sok salat tapi cuni, ongko sok salat tapi nyantet. Ya Bapak Ibu eta. Ya. Matak insyaallah berkah nu ka masjid resep ka masjid negakeun salat. Kanggo naon Kanjeng Nabi diisrokeun mirajkeun teh linuriyahu min ayatina kami ingin memperlihatkan ingin menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Jantan satajan Kanjeng Nabi nampi perintah salat, Bapak Ibu Kanjeng Nabi ditinggalikeun peristiwa-peristiwa besar. Syukur pisan eta di antawisna Kanjeng Nabi kantos Bapak Ibu ditawisan anjeuna. Aya 2 minuman, aya khamar, arak, aya susu. Kanjeng Nabi milih susu. Saur malaikat Jibril sodakta. Bener anjeun Muhammad. Lamun anjeun milih arak pasti umat anjeun bakal resep kana khamar.
Cacak-cacak Kanjeng Nabi milih susu aya kene umatna resep Homer. Malihan kamari hampir-hampir eta Pak. Peraturan presiden tentang investasi minuman keras digolkeun tapi akhirnya dicabut. Nya bayangkeun atuh Pak lamun tos aya pabrikna di Indonesia sanajan di 4 provinsi di Bali, di NTT, di Sulawesi Utara, di Papua tetep we. Ngan untung aya reaksi para ulama masyarakat teh cios kacipta lamun jadi. Bapak Ibu, kade ieu khamr teh ummul khaba'is. Naon ummul khaba'is teh? Indukna dosa-dosa. Jadi salah sama agama manapun kalau sudah urusan khamr mah negatif Pak. Di Seoul di Korea Selatan, tas kebiasaan upami uih di kantor uih di damel teh masih make jas, make dasi, ka kafe teh mararabok. Negatif Pak. Di Oxford para pelajar ieu mabok betul bener kuliahna. Di mana-mana. Nyetak Bapak Ibu, Kanjeng Nabi mah cerdas. Tika pungkur. Ieu khamr ya, engke kahareup bisa jadi ngaranna lain khamr. Di arana nu lain, mata ku Kanjeng Nabi pokona mah kullu muskirin khamrun. Setiap anu ngamabokeun ngaranna khamr. Wa kullu khamrin haram. Jeung setiap homer haram hukumna qaliluhu fakatsiruhu haram rek sakedik rek seueur sami haram hukumna. Ternyata kabuktosan dinten ayeuna seueur nami homer. Bapak Ibu. Diganti ngaranna lain homer. Lamun sepintas urang teu ngarti bisa jadi datuna dina Al-Qur'an ge teu aya ieu mah da homer Qur'an mah. Pedah diganti ana jadi brandy. Manson, vodka, Johnny Walker, drum, Champagne, Martini, Copenhagen, McDonald, Jack Daniel, whisky, Sipas Regal. Nya apal dongol peuting ngarajiah atuh. Piraku ngarajiah teh dibaca sok suujon ka ustaz teh. Eta teh minuman orang mana? Orang rusak orang mana kan henang nginum kitu patut bae umat Islam teu haram cek manehna mah. Isuk-isuk sarapan roti keju daging, makan siang roti keju, makan sore roti daging, peting-peting teler kerek sasaloki orol keju. Ibadak di urang isuk-isuk sarapan comro. Berang dahar jeung kangkung anu ngait kana peujit. Nyata lamun geus ngait kana peujit umpat kana panon rapat teh geus. Geus apal deuk aya rajaban penting ieu bieu sore ngadon dahar jeung kangkung. Tekieu we tuluy batur sadia oge. Panyate kukupu muntir si horeng si rama-rama. Panyate tungkul keur mikir si horeng adai kana calana. Sore jeung genjer mereka kembali penting-penting telegram seselik orolo oncom nu kaluar. Barudak orang Walanda buukna beureum pantes matching jeung raraina BTO bawa anti orok. Ibadak di urang ayeuna teh nu sok di jalan anu pang rujitna. Buuk we beureum ngopi di sisi jalan bala-bala aing. Tah punten Pak. Eta teh di aya ditinggalikeun dina perjalanan. Kanjeng Nabi disauran ku saha ku nini-nini. Tapi eta nini teh menorna luar biasa. Ari eta saya Jibril eta teh gambaran dunia Muhammad. Ta dunia teh siga kitu umurna siga nini tapi we ngagodana eta. Da gade lamun ibu geus ngarasa nini biasa-biasa we. Ulah sok ngahajakeun. Nini ayeuna mah Bapak resep TikTok. Nya eta nini god kakian sorry Bang Jago. Eta hati-hati pergaulan. Tapi Kanjeng Nabi ningali oge nu sanes. Dan tawisna ata ala qaumin yazrauna fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kamakana. Kanjeng Nabi ningali hiji kaum anu keur melak dinten eta enjingna panen, melak panen. Man haula ya Jibril sae teh Jibril meuni raos kitu melak panen. Ha ulai ladina yastasaddaquna amwalahum fi sabilillah. Itu adalah umatmu Muhammad yang suka bersedekah
dengan dari sebagian hartanya di jalan Allah. Tudha'afu lahumul hasanah bisabi mi'ati dipin, dilipat gandakan kebaikan mereka sampai 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yakhlufu, dan apa yang mereka infakkan Allah ganti. Ibu bapak orang gemar infak, gemar sedekah di alam dunia, di ditu sapertos kitu melak panen. Ibu-ibu jalan-jalan ke pasar baru nyenak aci 100.000 asa ageng asa alit. Ibu-ibu kamu sholah abtorikul huda nyenak aci 100.000 kanggo dilebetkeun kana kencleng asa ageng asa alit. Bapak-bapak jumaahan dina loket bapak ya aci 100.000 salembar, 50.000 salembar, 20 salembar, 10 salembar, 5.000 salembar, 2.000 salembar. Mana nu bade dilebetkeun kana kencleng? Bapak Ibu, punten. Urang lamun keur nu lain kadang-kadang mentingan tapi keur infak sedekah. Punten anu nyesep. Upami urang nyesep sadinten sabungkus, katakanlah 25.000 sabungkus. Kali 30 dinten sasasih 750.000. Bapak anu nyesep ngaluarkeun acis 750.000 ke rokok lebar henteu. Lamun ayeuna jumahan sasasih 4 kali. Bagi we 750.000 bagi 4 175 lahnya 150.000 we. Bapak sakali Jumat bapak ngencleng 150.000 lebar henteu. Eta teh anu resep udud hungkul. Can anu resep ngusup. Cok sabaraha gelas kopi. Jaba meuli kroto. Jaba meuli upan sabaran eta teh karek anu resep udud jeung ngarokok, can resep ngagoes. Cok lamun kapuncelut ayeuna nasi timbal komplit sabaraha disangkan hurip 2. Eta teh name 3 Pak, name udud, nguseup, ngagoes. Komo nu resep nu lain-lain. Komo belah ditu mah dulu urang nu resep karaokean. Sabaraha eta lamun geus karaokean? Cikopi lagi mahal. Da atuh nu ngalayanina atuh. Seep kudu karari itu akhirna teh. Mun teu nyapan mah. Tapi hari infak sedekah eta jumahan paling tinggi goceng. Sing izin ku Allah. Izin ku Allah. Bapak Ibu. Sabab naon lamun urang teu resep infak teu resep sedekah, engke digambarkeun di ditu teh. Aya jalmi duaan keur lumpat silih berik marebutkeun naon, marebutkeun tatangkalan ad-dhari waz zakum. Tatangkal nu dina neraka jahanam aya ad-dhari teh cucuk unggul jaba pait. Pait jaba cucuk unggul. Saha eta teh alladzi lam yatasaddaq amlahum, anu tara pernah sedekah. Irit pelit cap jahe merege hese. Hei, mal aya eta. Padahal mah Bapak Ibu harta nu dalam dunia ayeuna nu dituang. Ceep sarosna ge kumaha? Nu diangger sak tapi nu disadokahkeun bakal abadi. Jadi Bapak Ibu rizki urang nu hakikat nama ta eta. Matak disindir ku Allah dina surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melelehkan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Jalmi sibuk tuluy we neangan duit. Sibuk terus numpuk-numpuk harta. Salat tara ngaji teu sempat, masjid komo engke barang mau teh di alam barjah begitu sadar jojorowokan, mana hartaku bakal dijawab, sesungguhnya harta dan rizkimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi rizki manu katuang upami tacan dituang urang tacantang tos rezeki urang. Tiasa jantan orang seueur acis tapi daku Allah dititipan asam urat 15. Geus teu meunang bapak ngadahar emping, kacang-kacangan, jeroan, kadu, genjer, kangkung. Tambah deui kadar gula darah 600. Diabetes teu bisa teh manis, kopi manis.
susu manis kue brownies komo teteh manis. Pariksa deui tekanan darah tinggi 200 Bapak. Geus teu bisa jajan gule maium karasak. Geus teu bisa nyate di Haji Haris Perapatan 5 Pagino Jalan Sunda Hadori Stasiun Pakomis belakang Bere Tower Dedi Astana Anyar Paleman Buah Batu. Geus teu bisa tambah di didinya kolesterol jahat LDL 350. Pre jajan cireng Persib 5.000 cuanki. Este bisa jajan martabak San Francisco 16 rasa, baso aci ganteng, baso akung, mie kocok Mang Dadeng, mie kocok Suryani Subur, mie kocok nu ngaliwat ka orang tapi lain kaki sapi tapi kulit biasa. Jadi asa. Bapak Ibu, harta terbatas. Nu diange tacan diange mah tatang rezeki urang. Kajian teh geus ngadamel pila wah pilana mewah sagaloba. Ari geus jadi mah ditinggalkeun we lolobana mah. Da sibuk digawe, ayeuna kusaha atuh pila dinikmati tuku nu ngajaga pila. Ngojay unggal poe. Nonton TV di nu gede jabang enak si eta mah teu mayar listrik, teu mayar ledeng. Mayar PBB beas disayogikeun gaji dibere sampai ka boga budak 5. Ayeuna boga pilana gegetret. Atak urang upami kinten-kinten teu peryogi mah ulah meser. Ibu kinten-kinten teu peryogi ulah sok meser. Ieu mah tuluy we meuli pembakaran eta teh 10 kalieun bari can dipake-pake. Hayang kompor tina listrik gaya ai makena sieun di dusan we tuluy termasuk Tupperware tuluy we dibungkusan di dusan pake eueuh pake yo mah aneh hari budak ka sakola mokel angere make misting hadiah mentega. Bapak Ibu nu dituang sep nu diangger tapi nu disedekakeun bakal abadi tah nu dititipkeun. Kamu rangkal yatim, ka fakir miskin, ka kaum duafa, dititipkeun ka pasantren, ka madrasah, ka masjid, ka guru ngaji. Eta nu bakal ngalir jeung ngocor mah teras, matak tadi digambarkeun melak panen gitu, Pak. Ya. Dalaras atuh ayeuna upami urang maot sok nyanak naon. Ibu maot eta bumi dicanak moal. Mobil dibawa moal. Eta kulkas nu pantona opat dibawa moal. Bojong-bojong nu aya di bumi anu diangge ku ibu ayeuna ge mun maot teu dibawa moal. Eta jilbab anu dibulat-belit sampai ka jauh 12 sigi dibawa moal. Eta nu nempel dina raya ibu engke upami maot teu ditempelkeun moal. Eyeliner anu warna blackjack. Blush on maskara alas wedak-wedak. Krim pagi krim malam dari Natasha. Day cream night cream dari Dr. Rasmia. Ibu dibekal moal termasuk royal jelly dari Japra dibekal moal eta gelang upami ibu maot kira-kira gelang ke dikasahakeun ku si bapak termasuk caroge ibu yang tercinta upami ibu ayeuna caroge ibu yang tercinta lamun ibu maot kira-kira bapak ka mana? Kawin deui mah nya adu kawin deui nungguan maot ayeuna we kawin mah. Apa ibu? Bener. Tah maksan sing beuring ulah pararedit kudu sedekah. Itu atuh. Ya. Jadi urang tah jadi masalah atuh sarena teh situasina kieu masanes masalah ageng alit kaikhlasan eta. Buktina dengan ngaroko mah jalan keneh. Jajan we, udud we. Tapi aneh hari sedekah infak eureun. Padahal mah Bapak Ibu eta teh titipan ti Allah. Nabi oge ningali ata'ala qaumin turdahuna ru'usuhum
Kulamaru dihat adat kamakanat tinggal hiji kaum nu keur neungelan mastakana ku batu sampai ka bencar. Teras normal deui, tenggelan deui, bencar deui, normal deui kitu we tuluy. Man haula ya Jibril satata ya Jibril, haulail ladina yatasaqaluna ru'usum anis salatil maktubah. Eta teh umat salira Muhammad anu mastakana ngarasa berat lamun rek negakeun salat. Tara salat teh ya nu hoream rek salat teh pelaya-pelaya. Ari itu sanu keur ngojay dina walungan tapi eusina getih jeung nanah nu ngagolak. Akilar riba eta teh sok ngadar harta riba, nginjemkeun duit 1 juta tapi bulan hareup kudu digantian 1.200.000. Jangeunah usaha nu kitu mah memang komo ayeuna gampil pisan Pak eta nga-SMS kana WA. Pinjem duit cenah tanpa aya jaminan moal disurvei udah kudu dibayaran. Ya. Ari itu saha anu keur ngagunting ledahna lol gunting eta teh teu bisa ngajagi lisan osok mitnah ka batur gibah eta kade lamun sesuai jeung kenyataan eta gibah lamun tidak sesuai dengan kenyataan eta fitnah. Ibu jalan-jalan jogging ka Singgasana, jogging ka Tegalega, heg aya pasangan suami istri ngaliwat teu kudu dikomen. Ieu mah aya nu keur jogging aja tinggal di ai salakina ngorakeun mah jaba kasep. Ari pamajikane siga rada kolot ojo nya. Mah siga nama keur kawina randa meureun nya bahaya tuh. Sok hayang wae komentar eta teh ningali batur. Ya, kadang-kadang iri dengki beda tetangga kuriak aneh abi mah zaman KSG bisa kuriak pasti ya, tetangga meuli mobil anyar apal 5 tahun tanpa DP ya Pak Ibu jadi hati ya ari itu saha cenah nu keur nyakaran rarayna kukukuna eta teh jalma sok ngabobotkeun kehormatan batur. Termasuk kade ibu, punten ibu, ayang ke istri nu keur digantung rambutna sampai ka ngadidih dirinya. Eta teh nu sok nemongkeun aurat. Teu kade ibu olahraga peryogi tapi dijagilah anggeanananya. Bo ya mah kitu mun sim kuring kuah keur zaman kata lega-lega sok seur nu senam nih mun kurang di bejan teh eja can ajan keur senam ge eta tutup aurat ngajawabna teh ustad ieu teh teu lega da bege mun keur ngaji di Masjid Raya mah di jilbab ieu mah keur di lega jeung ustad naonan ka dieu her itu eta nya ari taeun Pak ningali nini garanya ari mun budak TK make legging teh lucu teh kitu nya. Tapi hari ini mah da teuing. Nini ka mana jogging. Eta nini jogging make legging geura Bapak. Komo lamun keur tiktokan eta make legging ang logor we anger morosot. Jadi tong sok macam-macam dijagi. Ya, dijagi. Eta nu keur seuri saha eta? Nini teh jaba bajuna ararip nurutan ame disebut selebrit padahal geus teu patiga katingalina mantak panas tir siga keceu jaba bau amis geus akarunya aing eta gade dede tah Bapak Ibu eta diantos peristiwa-peristiwana naon maksana eta teh eta teh kahirupan sadidinten matak tadi nu kahiji kalimat subhanallahkeun akidah sing mantap kalimat masjid kade ibadah tingkatkeun teras tah ieu namanya akhlak didinya kedah dijagi sabab jalmi teu cekap ku salat hungkul kahirupan sadidintena kumaha berkeluarga kumaha bermasyarakat bertetangga berbangsa bernegara kade urang mah ulah carikeun agama jeung nagara kudu hormat ka saluhureun nya ka sandapeun jeung sasama silih hargaan komo di bumi suami istri kada saling menghargai
Ibu kade nyarios ibu teu kenging langkung tarik di Batan Caroge. Ibu kade nyarios ibu urah langkung seueur di Batan Caroge. Nyatak punten upami ngagugahkeun ulah tarik teuing sing lembut sing santun ditiup cepil Caroge ibu teh. Teras ngahareos kana cepil Caroge ibu pria soleh lelaki surga tahajud terasun keningna mah ieu mah ngagugaheun Caroge ditoker ku sampean ya hudang lain nita salat mana doi tek balanja ibu upami disauran ku bapak akhlak mayun heula namanya nyarios mama ibu mayun heula tak namanya ras mohon Pak anu tiasa dibantos ieu mah disauran ku Caroge mama mama kaca saca bapak di mantan oh mohon bapak dina lebat laci ku 5 jari palih ditu apapun dan wias ku mamah pangnyandakeun ieu salakinanya mah kacamata di mana angger pohoan ceuk aing oge talian atuh teangan we olangan kade nyadas ibu ulah langkung seur ti Batan Caroge ieu mah Caroge sakecap tapi eta isina 7 kecap pedah naros kumaha apa sambal buatan mama teh raos teu cek salakina teh deui da teu cerdas emosi pangseet lah atuh istrina eta Caroge mah nyebut sakecap pangseet istrina oh gitu yos enjing mah tong nitah aing Caroge nutup si mama subhanallah tos tahun corona mitamih lucu apa pih rahmat tolong seri mah Caroge nutup teh ngado naon melong lah eta teh pidoraka nungkul ka ditu teh akhlak matak bapak ibu punten di ayat didinya Allah nguningakeun innahu huwas samiul basir sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar cariosan urang sikap urang tingkah laku urang teh katinggal cariosan urang teh ka kuping mata kade ibu bapak cacan malaikat raqib atid nyatet mata ke bakal disungkeun pertanggungjawaban ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu teu aya hiji oge antara aranjeun kajabe engke ku bakal ditaros langsung laisa bainahu wa bainahu tarjuman tidak ada dinding pemisah antara kita dengan Allah fayanjur aymana minhu red kakatuhu layarot ningalui naon-naon ilama qodam kajabi pada malan terus dibilampa dalam dunia wayanjuru as'ama minhu red kakenca layarot ningali naon-naon ilama qodam kajabi pada malan terus dibilampa dalam dunia wayanjuru baina yadaihi pas ningali kapayun layaron naon ilan nar teu ningali naon-naon kajabi seunana katil ka awajeun nu ngalentap-lentap kana raraina fattakunar walau bisyikit tamrah maka sieun anjeun ku sunana kasandajan ku sabelah korma jadi engke upami urang ninggal di ditu teh bapak ibu nalika ditaruh kalau teh red kakatuh teh subhanallah indah lamun nuju kempel di masjid at-thariqul huda nuju salat berjamaah nuju wiridan nuju pangawasan nuju zikir red kakenca keur tawaf nuju sa'i red kakatuh nuju sedekah red kakenca nuju anak yatim kumaha jadina lamun urang ge begitu red kakatuh keur kieu we balak genep atawa keur kieu we ngode budak udang sare ditanya bieu ngimpi naon digegel beurit langsung buka kode buka rumus sioh tikus 7337 red kakenca keur ngadu hayam red kakatuh deui keur pasea
Naudzubillahi min matak enggal hapusan delete kucara kumaha ittaqillaha haitsu makunta bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada wa'at bi sayyatal hasanata dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik tamhuha niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan yang jelek wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Ibu, ke nu atas maatos, bapak nu atas maatos biarlah yang lalu biar berlalu. Yang penting sekarang ke depan yuk kita tata kembali. Nya nu kapungkur bilihnya kantos. Naon wae urang tobat enggal istighfar nyugun ampun ka Allah. Mudah-mudahan ku urang tobat, ku urang ayeuna terus beramal soleh, berubah. Kan lah masa lalu mah biar berlalu, yang penting hari ini dan ke depan. Mudah-mudahan orang menuju ke arah yang lebih baik. Akidah orang semakin mantap, ibadah semakin meningkat, akhlak semakin mulia. Sehingga orang engke mau tina kayan husnul khotimah. Eta mah. Atak ayeuna mah tos lah tong seueur teori seueur carita. Urang makmurkeun masjid. Sholat, ngaji, zikir, sodako. Terus lah, itu mau masa lalu atau manya ayeuna masang nomor kene. Nya, masang nomor kene. Ece, rek naon atuh. Tos ayeuna mah ngaos. Baheula Pak, lamun urus istri geus ka mall, aduh rada riweuh. Enak malna tutup tuh aja jerokan paket Pak bayar Pak atuh da unggal usik dengan handphone etangan pesan we bisa nate pesan we hari pas COD baru Bapak itu bayar tuh sana pesan jadi Bapak Ibu setelahnya nama orang berupaya memperbaiki diri. Da orang teh Pak gaduh dosa pasti. Taki kesempatan anak bulan Rajab kantun 7 dinten deui ya. Rajabnya didinya nu paling penting ya ngawitan bulan Rajab ieu teh urang teras midamel kasayan, nyungkeun ampun. Jadi urang upami midamel amal soleh dina bulan Rajab ieu dilipat gandakeun. Ya, didinya sabalikna tapi lamun urang ayeuna ngalakukeun dosa ge dilipat kana naudzubillah tak tos tingawitan ayeuna teras ke Sya'ban komo bade Ramadan mudah-mudahan urang sadayana kenging barokah di bulan Rajab ieu oge di bulan Sya'ban urang didugikeun ka sasih Ramadan. Bapak Ibu sakitu rupina nu tiasa kapihatur mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Bapak Ibu capek henteu nulares capek henteu aing capek gue raos tinggal dieu kadengikeun dan nembe sim kuring ngalangkungan pangarsa al ustad acara naon Isra Mi'rajnya nerangan Isra Mi'raj mah eta we dan nembe teh penafsiran surat Al-Isra ayat 1 Pak eta ngaji. Jadi supaya ulah kemana-mana jadi fokus tapi orang ngartos oh ayat tentang Isra Mi'raj surat Isra ayat 1 latar belakang kieu eusina naon substansina naon eta nu penting mah jadi ngarti ulah rajaban we tuluy kunaon aja biar rajaban naon nya kitu we biasa. Nah jadi sim kuring teu wantun pangarsa ngadugikeun masalah ayeuna masalah nuzulul Quran masalah ayeuna halal bihalal tahun baru Islam komo mulu dan teu wantun engke we ondang deui eta mah tapi pun tan tergantung wengi ayeuna ieu sangat menentukan penting ieu engke merena gede atawa leutik heurai Pak Ustad lamun aya ustad kiai geus ngaji miharep amplop dibahanan dibekalan buah-buahan dibekalan gamis dibekalan kerudung da sim goreng ge boga pamajikan hayang we tiung ajeng gamis cerug candungnya
Kan sebagai bukti lamun ngaji ka Curug Candung cenah kudu mau gamis tah lamun enak teu mau gamis ka imah teh kita ceukkeun bojo teh ongko di Curug Candung loba gamis dengan eueuh hanas we cenah ongko loba anu bisnis di ITC mah nya nomer hiji acan har itu Bapak Ibu lamun ustad miharap gitu zolim eta teh zolim da geus kewajiban ustad kiai ngadugeun ceramah ngasihan tausiah eta mah antep tong diberena naon ya, tapi lamun aya DKM majelis salim ngundang ustad miwarang ceramah jabak kudu malam minggu balik tomerena naon leuwih zolim eta teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil amdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.